Nyandung wani. Iya lawyer Wani nyandung. Hah? Dulu lah. Wani ngelawan polisi banyak. Atunya beradu argumen, atuh gagal nyari leta gala pra-peradilan segala naon lah nya. Nyandung usah. Nyandung wani teu nanya ieu mah geura kana senior ieu mah. Sebenarnya mah masalah nyandung mah lain masalah wani jeung teu wani ya lain. Oh, terus Lain. Lamun wani teu wani pan wani mah berarti lawan katana sieun. oh, Lamun sieun bisa dianter. oh gitu. Gitu eta mah. Oh. Ngan urang endung pasea jeung bikang. Kan izin. Carek. Lawyer gagah tadi teh ya cek siapnya. Jaksa dilawan, polisi dilawan, guyayan ge prapit ya. Pina aku pasti aja bikang. Teu lucu gitu. Tidak mesieun. Bikang heula. Beda konteks sieun beda. Ampun dah. Kudu dianter. Oh, kudu dianter. Kudu dianter. Langsung lebak mah baju putih sok nganter dong nya. Bakelan buku mah. Lah ampun ana. Rumpul kabeh. Izin kapan tulah. Oke, Mang. Izin ke anak. Sukses. Gitu. Lamun bab nyandung mulai di video. Ya, ulah. Jadi Sila. sekali deh kudu dipertegas. Lain Persoalan sila. keberanian tidak usah diragukan. Lawyer mah ya. Gitu. Dengan APH berhadapan ya biasa dalam konteks menjalankan hukum acara. Acara. Gitu. Tapi lamun dina konteks nyandung, ya antara sieun izin eta campur aduk gitu. Pada akhirnya leuleus. Pada akhirnya leuleus. Kombinasi